Halo Mi. Iya Mi. Aku lagi di kebun. Mami ada di mana? Siap bos. Salah, bener lu eta. Halo. Oh, Blacker. Ya ya. Udah saya ke sana. Pen. Ayo. Bos. Arek nelpon saha? Hayangnya wae. Halo Mi. Kesini sekarang. Iya Mi. Ayo. Bos, kesangan bos. Lap. Bos lobang. Mandor kemarana cenah ieu. Siap, dihadirkan. Ayo. Di mana sih si Apih teh? Ti tadi geus muteran ieu kebon teh meni teu kapanggih. Hese jelema leutik mah, ampun aing mah. Ih, kemana sih si Apih teh? Ih, kesel. Apih! Pih! Kemana cenah? Iya geuning jelema na ieu. Mana teh ka mana wae? Ieu teh orang capek ti tadi muteran kebon ieu saluas kieu. Maaf Ami. Maaf. Iya deh ge sarwana ieu. Body get teguna dasar. Pusap. Pusap lain gitu, mana teh laki. Singka bener. Yang geus. Ayeuna orang geura ieu nu mana nu kumaha rek dijual? Itu Mi. Hayu. Jo, Hei, kumaha sektor ente aman? jeung sektor urang mah alhamdulillah aman kene Gi. Wah, bagus lah. Ente kumaha? Buku kurang bibitna eta. Di mana di ieu ke bibit mangkudu ku si bos. Ieu teh perkebunan teh. Manya mangkudu. Salah meuli meureun. Bener-bener boga bos, boloon, doclo, gaya mahi galak. Beli bibit doang salah. Terus nyawa kebon teh. Bos ente tah. Wah. Uyuhan nu jadi anak buahna, bodyguardna nya. Ih. Nah, ini. Gi. Nah, Bos besar Gi. mana? Tuh. Tumben amat teh capung jarum ka dieu. Oh, tuh katinggal liharang tuh si gagang garangan sawah. Oh, edan. Arek naon ya? Teh nyaho. Ayo deh. Samperkeun dah. Mana? Bos. Tuh, mandor. Aduh. Bener yuk. Gandeng. Sing sopan saeutik ngomong teh. Maaf Mi. Maaf. Sia saha? Bos. Iya. Eta DGI lueun. Push up. Sadoan push up. Ya bos, naon? Jadi kumaha ieu perkebunan teh? Nah, amun di sektor saya mah alhamdulillah. Tada bagus teh nage saya. Coba antarinya kumaha? Aya di sektor abdi mah kamari kunaon jadi nanam mangkudu lain teh ning. Si Api kumaha sih? Kunaon kalah meuli bibit mengkudu? Ieu kan kebun teh meureunnan. Hoan Ami maaf. Maaf deui, asa ku bosen.
Oh, kan bisa. Maneh, panyokotkeun bibit itu dina mobil. Anu bener-bener bibit teh. Awas salah. Siap. Nih. Mereka mana? Wae Beng. Panasnya. Panas. Mereka mana? Urang ditelepon ke bos besar. Ih, orangnya ditelepon. Bisa tuh hai Bang. Ayo. Tuh si Ebeng tuh. Bos, maaf telat, Bos. Bos ngalilakeun. Bos, Maaf lah bos. Eta yang ilu noe. ke mana? Urang ngobrol itu tuh di nu ieu. Panas. Panas. Ayo. Buru. Malila. Mau secarekan sia. Hai gara darah yuk. Dirinya weh. Siap, Bos. Oh, Bos. Bos non Beng. Siapa? Hari wae. Galak si Bos. Nempo kenaon sih sia? Sarwana ada ge eta. Push up sia. Macem-macem ka aing. Jo. Bener tuh sih ya, Bosna. Aing teu percaya Bosna kos kieu modelna. Urang geus sebenarnya teh apa? Can pernah kapendak wae Beng. Kostum si Mugi apaleun. Deh, angge teh nyaho. Pancik si Bejo ciri-cirina kitu gondrong. Nah, nih, mana nyaho tuh? Ih urang ge teh nyaho we Beng. Itu kenaraon negara rawe. Hei, negara rawe kalau kang lumpul di dari ya. Aduh, si bos. Kumaha tuh? Aduh, siapa? Oh, bagus. Jadi begini kerja kalian. Iya supir ayah di dia, si Bibi ayah di dia. Supir? Iya saya. Mandor, Pak. Masya Allah. Ya rek naon ngarumpul di dari negara we. Eta bos nanya. Kita bos kumpul. Emang saha eta, Pak? Ayeuna kabeh garawe. Ya. Urang embung nyaho, poe ayeuna kudu beres dipanen. Aduh. Urang datang deui ka dieu kudu beres. Lamun can beres, moal di garaji kabeh. Mayu. Iya supir. Wah, sia bener-bener.